Isuk-isuk pasti amburadul. Aktivitas budak bujang sapopoe di lembur. Halo guys, biasanya abdi mah hari ngaranna isuk-isuk teh teu mungkin nu ngaranna teu bebenah karena ti leuletik sok diajarkeun ku kolot menurut sare teh atawa naon bayar nu mantak ngabalayakeun imah eta teh kudu dirapihkeun. Daek teh daek nu ngaranna anak pasti nurut. Cek kolot lamun geus gedena supaya terbiasa karena urang keur leutik sok disebut hardolin ku kolot dahar modal ulin. Aya benerna oge si kolot teh jadi urang bisa terbiasa geus gede. Oke lanjut, ieu urang keur ngabenahkeun imah menipa balatak padahal nu ngisi teh ngan duaan abdi sareng alo. Oh iya guys, karena kamari aya nu nanya ari eta teh imah saha cenah. Oh teu katempo aya jelema selain maneh. Nah jadi abdi teh cicing jeung alo di dieu duaan. Terus ieu teh imah teteh indung bapana alo teh garawe ka Jakarta. Si alo jeung imah teh dititipkeun ka urang. Jadi lamun nanaon teh sagala ku urang, tah itu ngepel, ngumbahan, nyeusehan, sasapu, sagala endah pokona mah. Jadi eta teh kewajiban urang anu katitipan karena abdi geus biasa ti leuletik diajarkeun bebenah. Jadi abdi teh saeutik-saeutik aya nu bisa. Oke guys, see you next vlog.